Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam hari ini kita berkunjung ke Desa Balida, Kecamatan Dauan. Dan sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, bersertakan komen ya, agar kami terus bersemangat lah untuk memperkembangkan channel ini ya. Dan tidak lupa kami ditemani oleh Bapak siapa? Pak Aktif. Ya, sebagai Pak di sini juga ya. Ya. Dan kami juga akan mengungkap sebuah tempat ya, yang mungkin tempatnya nggak bisa kami kunjungi karena lokasinya becek ya. Kisi-kisinya dari tempat tersebut mengandung hal-hal apa aja, Pak? Ya, dari rumor-rumor yang ada di sini gitu yang beredar. ya masyarakat itu. Iya, kalau masyarakat begitu katanya ya banyak itu teh, banyak makhluk halus Ya. Itu teh. Iya, yang sering ini teh katanya gitu. Ya. Dan mungkin ini cuplikannya untuk tempat atau daerah yang akan kami netralisir atau akan kami bahas. Ya. Dan gitu berarti itu teh kalau menurut Pak Ala ya, itu bangunan udah berapa lama atau dibangunnya atau sekiranya? Nggak tahu ya. Oh, nggak tahu. Nggak tahu, orang tua di sini juga nggak tahu waktu ngebangunnya mah. Iya. Udah zaman dulu sih. Berarti udah kesampak, udah jadi aja ya? Iya, iya. Ya. Jadi dari pertama juga bangunnya udah kayak gitu ya? Iya, udah kayak gitu. Ya. Kalau ditemukan tempat itu kan? Ya, awal mula itu ditemukan atau udah lama? Udah lama. Oh, udah lama. ya. Berarti udah tahu gitu itunya Mas. Iya. Ya. Ya mungkin untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya kita akan adakan proses mediumisasi ya, karena kita akan menarik atau memasukkan jin yang ada di sana gitu. Untuk lebih lanjutnya kita akan lempar ke Mama Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ini saya melanjutkan dari Kang Alif ya, untuk memproses mediumisasi dengan Kang Diki sama Asep sama Abang. Mungkin kita akan memasukkan sosok yang ada di tempat tersebut terlebih dahulu, tapi tidak langsung ke inti lah istilahnya, yang menyaksikan peristiwa ataupun yang intinya yang berada di tempat itulah. Itu malas. Di atasan di sekarang. Itu malas sumpul. Naras sumpul. Kita nu ti itu. Nah, yang dipanggil Kadio. Pada naros. Ayo apal ke tempat eta teh gitu teh. Jadi baheulana itu tempat naon teh, jeung kumaha asal usulna mun teu. Mau hoyong apal hungkul ki. Teu bisa gitu. Kunaon teh? Kunaon? Mendol gitu. Jadi datang orang ka dieu ngasupkeun teh yang terang bahwasana tempat itu kenaon lah baheulana gitu, apakah kerajaan, apakah tempat persinggahan ataupun patilasan kumaha gitu, karena beliau yang terang hungkul teh kayaknya.
loba datang. Rek naon teh datang kadinya? Yang terang gitu. Golongan pesugihan itu. Ngaruh. Beda itu mah gitu. Pamenta atau menta. Komentana sama model kumaha eta kinu datang kadinya. Loba menta ka belaharan. Nah, contohnya lah bisa disebutkan berarti. Menta kadunyan gitu. Baik gitu. Tapi eta sok diberean gitu kuno di daringan. Ada nyugu gitu. Ada nyugu mau dibere. Moal. Oh, Lain dibagi. Manfaatkeun deui. Dimanfaatkan. bener. Berarti seueur eta teh. Loba Oh loba. nu datang ka dari itu teh. Ngadon kitu kan. Adon nyugu menta urang teh para rubuhnya. Intinya harusnya keajaran naon gitu. Apal maneh. Ya nya kan hoyong terang nya satna oge nanya naros. Hoyong terang istilahna nu di darinya kumaha. Berarti seueur lain aki wae Loba. Berarti aya aki di ditu posisina kumaha? Anu cicing penduduk apa naon? Cicing di ditu. Oh cicing di ditu. Tos lami berarti. Eta anu bangunan eta tilas naon eta ki? Anu bangunan teh gitu. Rek naon ki? Aya ki sosok naon ki? Cok. Bari itu marah sungkul. Rek naon teh? Itu sudah ngobrol nanti ya. Dan tadi teh baik niat teh. Rek nanya. Kepala hati. Apa? Matak nanya oke. Hayang nyaho. Masyarakat di dia yang Apa? Nu utamana sebutkeun tadi. naon? Nya. Apa menta? Tempat datang kadinya teh coba pementa. Oh. Tapi di situ aya gegedugna teh atawa anu leuwih apal. Aya bisa diasupkeun eta. Bisa merenya. Nah, tos atur nuhunnya. Terus Daripada si ngaganggu. jika ganggu gitu. Ngerasa Ya. Ampunten we, ngapunten ya. matak wae. Ampunten. Tos saya nama mulang dia. Cok keluar dikit. Kadek, Bang. Jadi mungkin sosok anu tadi teh emang cuman penghuni, sekedar penghuni nya Kang. Jadi sekedar penghuni anu didinya tapi entos lami oge. Jadi anjeunna teh nya terang sisi gelapna sisi ieu na didinya teh bahwasana seueur jalmi anu kadinya teh ngadon saukur menta pamenta Nyuguh lah. nyugu gitu. Anta kadunyaan duka naon lah jenisna teh arapa gitu. Tapi faktana akuan mereka gitu, akuan jin anu tadi nya kitu bahwasana anu kadinya teh henteu saukur hayang sejarah atau naon, tapi hayangna pamenta, hayang kadunyaan lah gitu. Salaresna eta teh nyaawon lah gitu. Aja nya lebih informasi lebih lanjut gitu, lebih dalamnya insyaallah kan di mediatoran ku sade ke di lajeng lah ku mediator kedua. Oke, next.
Ya baik, untuk sekarang kita akan menuju nih masuki mediator selanjutnya. Yuk, mana kawan? Sampurasun. Di. Aku sebenarnya beri malos. Di. Maros. Sadia lah. Sadia naon? Sadia. Ayah. Kan orang mah nanya, erek nanya lain erek Menta. Erek nanya hukum. Erek nanya. Ya naon? Eta bangunan eta di zaman naon? Nah, Sadia heula. susah dia. Benar. Geus, eta kunci. Ye, nyata bisa gitu. Oh, susah dia naon? Dek narasung kalau maunya menta gitu. Ambeh masyarakat apa? Gitu bahwasana tempat eta teh naon baheulana? Ranggon. Ranggon. Tempat cicing berarti. Imah katanya ki. Tempatna saha eta teh? Oh, ti baheula berarti. Ngelmu di dinya gitu. Oh, pikeun. Coba. Naon ieu? Pikeun naon berarti aki di dinya tatapan. Cobaan. Naonna nyobaan? Bade narasung. Nah, ros. Berarti pikeun sakti aki teh gitu. Ari teh bade naros. Bade naros. Karena sebagai niat naon lah. Terus eta loba jalmi nu loba pamenta meureun ka dinya meureun. Diturutkeun ku akina. Berarti loba jelema nu kadinya teh. Pikeun naon cenah hayang naon? Hayang kadunyaan. Diturutkeun. Terus kena ka ijabah. Ngaco. Itu loba eta kieu meta kadinya. Sadia lah. Ya. Kurang gitu. Bisa gitu, kudu ka diterek nanya. Lain erek enta. Gitu, oke. Masyarakat apa? Nya, masyarakat yang apal bahwasanya tempat eta teh kumaha. Nah, Sejarahnya lah. tah gitu. Sejarah. Heeh. Asal usulna. Masyarakat harapan sadaya. Sadia heula. Ya, kadi teh bade naros. Sadia heula kakarek kurang di bejaan. Anak-anak. Tapi saya ayana. Nyata. Ento, eueuh. Teu bisa gitu. Kan urang ka diterek nanya gitu. Berarti eta baheula teh aki teh di dinya cicing. Pikeun aki naon? Tatapa.
Tapi bangunan tapi ayeuna. Nah, Berarti eta bangunan ayeuna naon teh Ki? nyar. Oh, anyar. Berarti lain ngajen aki. Lain. Tapi tiba heula aki di dinya. Anu bikin angker eta teh berarti aki. Berarti bakal lama didengar teh lembur tadi bakal teh. Oh, Eta dibangun. leuweung. Eta dibangun bangunan eta teh urut naon teh Ki? Dibangun lainna teh. Sasadia heula. Teu Sasadia heula. Ki. Anggeus aya teu penting. Ye, atuh. Buku pentingnya masyarakat apa lah. Ye. Masyarakat teh, Ki. Masyarakat teh hayang apa? Coba sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetiasa di pasien terangnya kedah ka aya wesa sajen ieu salah gitu. Mungkin kebiasaan gitu. Kebiasaan tadina gitu. Sering di pasihan lah gitu susuguh Ya. yang ada sabab lobak nu pamenta bubuhan karena jadi sulit lah susah gitu Susah. di taros kumaha-kumaha ge nya keukeuh kudu aya sasajen. Nah, mudah-mudahan lah aya informasi deui gitu. Ya. Apa ya? Kayak orang nyari di informasi nu lebih ilah lebih teliti lebih rinci lah mungkin. Untuk informasi lebih lanjut yang Jin yang tadi kita memasukkan ke Kang Alip ya. Dikarenakan tadi harus minta sesajen atau begitulah, kita kan kurang enak atau gimana, bukan kurang enak sih, tapi buat apa sih gitu. Tapi kita untuk mencoba memasukkannya lagi dan menggali informasi yang lebih dalam. Can anggeus Ki. Heeh, can anggeus. Nyaho informasina. Sampurasun. Tuh sareng itu. Sampurasun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa ngobrol. Sampurasun. Kemana Ki? Itu nanya. Iki urang rek naros. Naros, bola cicing Jadi cenah tadi teh teu bisa kudu naon, kudu aya naon kerah tadi? Sajen. Kudu aya sesajen. Hah? Oh, hayang nyaho informasi eta teh. Tadi. Adi. Kemana? Ya. Kumpul man. Kumpul. Rek kemarin mau. Mare sejer mau. Tanu pangjagona. Tanu pangjagona. Ono jago. Jaga. Tinggi. Ono jago. Sok. Iya mah urang
secara baik-baik gitu. Hayang nyaho informasi dirinya teu kudu aya sasajen hayang sasajen kurang wah misalnya wah aya tah kurang nanya yang carita naon sejarah nu didinya tempat anu didinya intina ku aya bangunan di tahun 8 genep 5 genep terus di tahun 76 itu kumaha sajarah gede nage aing dilewekan kuno kitu dilewekan ku naon bangsa kembang bangsa kembang kos kieu urang kembang ieu sengit kieu kadaharan aing udah geus ning baralik we ambena eta teh daripada ku yang diakanan hiji-hiji je nyawa kitu bubuk aya ki kerajaan mah atas izin Allah nah amun anjeun murka ka Gusti Allah itu urang kan secara damai baik-baik Hayang nyaho. sejarahna kieu nya kunaha setiap rek ngungkap kadinya henteu jadi wae eta naha kunaha apakah ulah anu awewena anu orai awewe siluman eta namanya mana nyebut we hah wani ngarangsod ieu miheulaan kitu sangkan teu jadi kan eta kan siluman ular nyaho amun teu salah mah di anu nyaho artina apalah jadi intina orang yang apal deh intina mah itu sejarah anu di dinya kan anu dipuja-puja ku dewek teh eta kan dumeh dewek kana seungit ku kembang dumeh ku ieu jadi dewek oge nya kababawa sebenarnya mah gitu latihan awe ge urang ge nyaho dewek teh saat cana urang datang ka dieu wae oge ya dewek oge geus sendirian si itu teh awewe itu teh nu manoraya itu teh geus nyarian artina naon artina sacan datang ka dia geus diimpi-impikeun oh geus diimpi-impikeun geus jadi matak soak nama diimpikeun oh kasaha eta teh oh kan entos Maka terjadi nama. oh sangkan teu jadi teh gitu tapi ka abi kain pikeun oh kain pikeun sangkan teu jadi teh gitu mun pindah eta kok teu tiasa moal bisa kunaon moal bisa tempat aing di dia mah nya aya urang mah nya moal naon Jadi baik ke mana? urang mah teu naon-naon sih kitunya ibarat teh nya bisik ieu mah itu masih siluman orang eta rek ieu mah hayu aya nu leuwih ngeunaheun tempat mah gitu agreng saleuwih teh dinya tadi wae ge geus nyabet dewek teh sebenarnya mah ka tahu jadi gitu hayang ya kumaha hah hayang kumaha itu hayang mah jadi intina mah kan ieu intina mah urang dulu dia hayang hayang hafal sejarahna jeung bae jijinya urang ge sabari siar lah gitu alam gaib itunya hayang hafal gitu menjadi gaib apakah muslim apakah non muslim gitunya intina orang ngajak ka ajaranna Gusti Allah gitu insyaallah gitu nya damai lah dalam ketenangan gitu sabab kan anjeun geus loba ngaieukeun gitu intina mah loba nu mere sasajen ujung dibere lah intina dibere ku dewek gitu padahal mah kan anu cek pikir gitu cek urang di jieun budak sih kayaknya tepati lila gitu moal lila sih beberapa tahun 3 tahun aya nu 5 tahun teh di dunya na gitu sanaho ieu mah abi mah gitu Bikin jadi budak di gaib gitu. di kerajaan tadi kan kata-kata Sasajen kena berhubung tadi
amun cek bahasa naonnya Indonesia ledok teh naon ledok teh becek. oh becek oh sugan teh bahasa Inggris becek teh nya nah eta jadi urusan aing tuh. hah Jadi urusan aing. jadi urusan jeung saha teh Lagi dijadikan budak, dijadikan naon jadi urusan aing tuh. oh gitu Hayangna tadina gitu. kahayang dewek anak gitu eta teh Ayeuna geus loba budak-budakna jang naon. ayeuna ngeunah teu anjeun dikieukeun masukkeun gitu hayak ditanya-tanya gitu teh ngeunah Dengan kena meureun kumaha teh dengan leureus saria oh anu hina. hinana kok kunaon hinana hinana kunaon hinana Tuh hina teh aing. Ngan bedana aing mah teu sampur. oh udah KBOG oh nu sampurnanya Aing mah masih sajalan ku kagorengannya goreng bae. Ai sia tah sararia. Hinana tina naonna? Aing mah goreng ku gorengna. Bisa moga nyipatan tina sarakah. Bisa ada bisa goreng. nyanyi bisa ada bisa gorengnya jalmi teh nya nyanyi kan beda-beda lah gitu intina mah urang kan ayeuna ngajak kan bener kan ka anjeun gitu intina mah Geus teu butuh ngaran bener macam aing mah. teu butuh Teu butuh. mending goreng gitu Kan be urusan aing. engkena ieu geus kieu kumaha Kumaha naonna? geus beres di dieu ieu kumaha Urusan aing naonna. oh resikonya gede ya Ning tong aya urusan deui jeung aing. Aing pun naam. Aing nyaho lain cara lemah biasa. Aing ge ngahargaan. Hargaan deui aing. Sampurasun. rampes Mungkin sedikit penjelasannya tentang jin yang tadi. Jadi bahwasanya banyak orang yang anu Sunda we nya. Loba jalmi anu nyuguh kadinya teh nya pikeun ngenta kabeungharan sarua jeung mediator anu awal tadi. Jadi nuhunkeun kabeungharan, nuhunkeun geus pikeun ieu sasajen lah. Jadi dimanfaatkeun balikna kumaha? Nya jangka 3 tahun 4 tahun gitu atau enggak lebih lama lah gitu, lebih nya antara 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya dia itu lama-kelamaan sakit. Dan istilahnya si orang itu bahkan jadi budak atau abid di dunia gaib gitu. Pikeun naon nya? Pikeun nya ngayekeun budaya ngayekeun kerajaan dewekana gitu. Ngingitkeun. Ngingitkeun kerajaan dewekana. Tadi oke sempat menta deui. Nya kan sababna dewekana kan senang ka kembang teh. Senang ka kembang teh gitu kan. Mungkin di abang kumaha? Ya gitu mana jadi sesalah sajajab bener lah ya gitu. Saling sajalur di wae cenah ngakuan apa. Bagian jang muka goreng anak cenah gitu. Intina mah eta sebab akibatna gitu gitu ya. Sebab yang meta kan gorengnya bakal goreng gitu. Akhirnya kayak gitu. Mengentra halus insyaallah. Insyaallah ka Gusti Allah. Yang selamat. Yakin eta sakitu informasi di kami, informasi di mediator oge yang cuma sakitu pengakuanna yang mungkin gimana ya kurang lebih jelas atau gimana, saya juga kurang merasa puas dalam informasinya karena dia itu cuman meminta apa sajen gitu, jadi bingung juga gitu. Menyesatkan lah. Ya, menyesatkan juga gitu kan, daripada kita yang terbawa sesat ya udah nih gak usah. Ya segitu informasi yang kami dapat, mungkin kita akan melanjutkannya dengan ada request dari
warga setempat Paala gitu. paala apa namanya loteng Iya. ya menetralisir itu tuh bangunan loteng yang Desa. belakang desa di sebelah desa. Mungkin kali ini berbeda ya tempatnya di sekitar balai desa yang di atas tuh naon istilah lotengnya anu ngaganggunya. Siap. Ayo deh. Sok, ayo deh. Sampurasun. Assalamualaikum. Sampurasun ki. Puntennya ki ngaganggu lah gitu. Lagi nu leres mun di luhur. Gitu. Itu naruh sungkul gitu. Besok ngeganggu. Sok ieu, sok nembongan gitu. Masuk pagawean. Pagawean, be naon teh? Be, bawa biar bro. Sok kumaha bae teh ngaganggu teh. Sok kusora. Kusora. Kalau misalkan harus arawe kumaha kena. Jadinya. Dulu. Tong gitu nya kieu. Manehna sangat lain. Lain ngatuh bejaan ieu mah. Pan ieu aya ieu cenah. Tong nan beli dek daerah bisa namina Disebut Tapi leres nu di loteng. ke curug. Juru. Tapi eta sok ngaganggu kagolongan pamongnya. Jadi ngarah teu betah gitu. Oyong nama tekenging sameda Masing-masing lah masing-masing lah gitu. terus beda ieu Beda tempat, terus beda buat niat ki gitu. Aing bagus gitu pagawean. Nanya, lah. Eta satadina di mana ki sama medidinya? Tidinya kene. Didinya teh nih. Jadi dia. Oh lain. Oh anu di loba. Ki mau ulah dehnya. Mal bisa dilarang. Nah, Kes gitu. gitu. Kumaha mbak ieu teh? Mal bisa. Nggak bisa. Iya kan geus beda. Heeh, kumaha? Aman aing dingeskeun, aing ngaganggu. Heeh. Jaminanna naon? Itu jaminan. Mun aya jaminan aing daek. Nya henteu kan ieu mah geus beda-beda lah gitu teh. Ya secara baik teh lah jaminan-jaminanan. Gitu teh Ki. Yang dinama di dia kan pamong desa yang tenang da puguh tempatna kan dia tempat gawe. Tempat desa gitu. Nyake di dia kongko we di dinya tapi ulah ngaganggu. Kieu ya. Heeh. Dewekna kerasa kaganggu.
Nya kaganggu. Punten cenah saur itu na cenah keluarkeun bae cenah anak buah. Keluar bae nya. Nya. Teu ngeunaheun. Sok. War maneh. Jadi kumaha? Kadang-kadang juga kadang-kadang udah naon teh naha ganggu karesep karesep ngaganggu jelema gitu pikeun Ulah wani kasahanapeun kawas tadi ngasupkeun teh. Hai Jawara. di bawah lah dirinya wah hanya rogo Saanya sacan dibangun. berarti pikeun Yo aing di dia ya tadina. berarti pikeun eta ngaganggu teh penah eta dibangun gitu ya ulah ngaganggu kan ieu di dunya nah Jadi baik. berarti tindihan gitu kumaha Respen itu baik. Waekan. kuatan tapi bisa tengah ganggu bisa bisa kan aning tiba heula ya Umay. aning tiba heula apal warga dia tapi nah sok agak warga di kene Aya nu Jawara saluyeun di aing. Namana Senduk. Eta Jawarana di dieu. Aing punya kawasa. berarti kisenduna ke mana Aya. Sieun berarti Ya, sieun. ada tong ngaganggu Terusan Jih, beda wilayah ayeuna di ditu. sahana teh kisenduna teh Sarua was urang ngaganggu. di dituna ngaganggu ka jelema Nyaon kieu tah. caringin dua dirinya lain Dirinya aya kerajaan. heeh Eta Kisenduk dirinya. bere naros pala Ayo wani kasahana pun nyalutak. Eta nu cicing di mana? Oh di loteng. Nyao ya. Kumaha cing di cicing di. dia wae ge atas terang ge Cai. nya terang di loteng eta Nuting di loteng itu. Si kayan gao. Mon. Urang tudukeun. Aja cek di dia bae dia. tos terang Ulah sok ngaganggu. tah kadang cek masyarakat di dia loh ulah ngaganggu kayang mah gitu daek teu dia permintaan di masyarakat nu boga wilayah di dia lain di dunia nah gitu tong ngaganggu bisa tuh Kumaha urang mah lah. Ye. Usah masing-masing we. ya nya aya jelema teh anu borangan aya nu henteu aya nu wanian aya nu henteu lain tah kumaha lamun ayeuna soak ke cilaka kumaha Kumaha dewek na we. ye atuh kitu Urang-urang. dewek Nah, tah gaib dunya betul lain kaci. ye atuh teh kaki aning urus-urusna dewek Aya wani kasahana pun. Sok. Senyawa Jawara dia. ya Sok. kurang apa Nih. Sok. Dia. lebih baik kok Mulai tadi nana ini mah. betah Yakin. jadinya sakti tidak ilmu sakti Tuksa aing yo. Loba Jawara di dia bener tuh. Bener tuh. Sok turunan loba Jawara di dia. ya Sok. tapi kan tengah garang Urusan. Loba nu Jawara teh yo. Di ditu. Loba.
salah saja nanti dia. Aing Ya yang aku mah. sok ka dieu. Hayang mau ngaganggu. Elehkeun heula tuh kabeh. Benar. Bener sok Kan elehkeun orang kabeh. kadian teu ngajak dia adu. Tadi naon? Enta kesepakatan. Tong ngaganggu. Ya, kesepakatan anak itu elehkeun heula itu tilu. Kan orang kadian ngajakna teh diadu. Tekaci. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Gimana tuh? Serat. Pada mana? Make ganggu. Aing. Nah, ini pengagang. Sok selalu bisa diasupan deh. Kadieu maneh. Kadieu maneh. Kadieu, yo, elehkeun heula anak wae. Sok. Jawara. Sampurasun. Ayo. Sok. Sok. Oh, mana? Lepas dong, kamu. Zaman ayeuna ya. Ya mungkin Kang Absar untuk mencoba melawannya. Anjing.
Kayak dia. Nah, iya dikikir. Dia. Cicing. Oh, lanjut di dia, Pak. Lah. Masih sarang, Bu. Sarang, Bu. Ya kita yang entah. Besok. Urus celahnya, kurang ikan itu lah ya. Kang Farhan berusaha untuk melawan satu jin ini ya, karena dia untuk mempunyai kekuatan yang berbeda dengan menggigit tangan Kang Alip agak kasihan. Ulah digegel. Iya bantu aja. Ayo mah digegel Kang. Sok. Satu. Mantap. Penjalan. Jadi untuk penjelasan yang tadi itu salah satu ketuanya lah gitu ya, ketuanya jawara yang dia bertempat di Sinilah di Loteng. di Loteng. Sebelah desa. Nah, di sebelah desa. Di sebelah desa. Karena dia nih sebenarnya merasa merasa nggak mau tertandingi sama jawara yang lain, dan dia tuh sebenarnya takut sama yang nama jawaranya Kisendu yang ada di mana? Caringin 2. Caringin 2. Nah, dan pertama kita bernegosiasi supaya dengan damai-damai lah gitu, supaya tidak ada yang jadi korban lagi untuk selanjutnya. Akan tetapi dia ini maunya perjanjiannya harus suruh ngelawan anak buahnya dulu semuanya gitu. Dan ya tadi alhamdulillah yang anak buahnya yang paling kuat tadi ya, katanya dia yang paling kuat, alhamdulillah ya udah dikalahkan gitu. Dan untuk selanjutnya mungkin di next aja dulu, mungkin masih ada masukan ataupun apa, kita belum tahu untuk selanjutnya. Next Kang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam kali ini kita sudah proses mediumisasi lah, alhamdulillah lancar. Dan hanya sekedar dokumentasi, mungkin dengan nanti kalau ada waktu luang kita akan selesaikan di luar kamera masalah tadi yang kalau ya ada yang mediator yang atau jin yang belum selesai lah, belum selesai dikuak atau belum selesai dinetalisir, nanti kita insya Allah menetalisir di luar kamera. Dan terutama ke pihak desa Balida
kita ucapkan terima kasih atas sambutannya ya Pak ya. Dan semoga dengan ini kita tersambung ke silaturahmi yang panjang ya. Dan mungkin segitu aja atas malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.